Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Langkung dipayun yang sami-sami muji syukur Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah diberi kesempatan yang sadaya tiasa kempel dina acara pengawasan rutin sekaligus ngisi sasih sakal kaping 10 Muharram yang disebut bahasa Jawa mah Asyura, bahasa urang nama 10 Muharram. Lamun ningali adat tiap lemur pada beda-beda. Namun di daerah Jawa mah di mana panggung Asyura teh wah rame nanti luar biasa. Hari di urang mah tadi aya dulag we hungkul tiluan juga nanti. Kalau mun di Jawa mah pangejeung Asyura teh rame. Urang naon make raramean pangejeung Asyura. Sebab pangna Asyura tanapi 10 Muharram kedah diramekeun, kedah diperingati sabab seueur pisan sejarah-sejarah. Anu aya naon, anu aya bersangkutanana jeung urang. Naon make gitu sabab cenah gitu ge. Didawuh Imam Ghazali mulai awal pertama penciptaan makhluk ngaranna Nabiullah Adam alaihissalam ku Allah diciptakeun teh 10 Muharram. Ayana Nabi Adam teh diciptakeun pertama ku Allah 10 Muharram. Cek saha? Cek Imam Ghazali. Teu percaya, tanyakeun jaga ka Imam Ghazali. Tah, pertama na Allah nyiptakeun makhluk di alam dunia. Dina ayeuna naon? Asyura atawa 10 Muharram. Termasuk sahurna Nabi Adam ku Allah diusir di surga ka dunia teh cenah 10 Muharram. Apa 10 Muharram? Diusirna ku Allah Nabi Adam di surga ka dunia gara-gara migawe hiji dosa, tapi ka dibenci ku Allah agragna teh 10 poe tina bulan Muharram bersebut Asyura. Berarti di alam dunia ayah hujan. Hujan nu pertama Allah nyiptakeun hujan ngahujanan di alam dunia teteh tanggal 10 bulan Muharram ayah hujan teh. Atuh sugane penting ayeuna ge hiji. Bur sugan kayang penting ayeuna Asyura. Rot eta orot hujan nu pertama teh ngageungeung baheula teh hujan. Reun we, teh 10 Muharram teh cenah urang ge. 10 Muharram loba kejadian. Termasuk di antarana Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam diguyur ku hujan teh geuningan tapi kaangkleng-angklengan. Eta teh naon? Tanggal 10 Asyura disebutna. Terus akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam diduruk di alun-alun, wah pada ngakeak, pada ngarejeng itu iya. Didurukna teh cenah 10 bulan Muharram. Loba termasuk nabi-nabi nu kapengker lahirna teh 10 bulan Muharram. Lahirna 10 bulan Muharram, seueur nabi-nabi nu lahirna sahabat acan Kangjeng Rasul lahirna teh 10 bulan Muharram. Nabi Isa 10 bulan Muharram. Nabi Musa 10 bulan Muharram. Dan 10 Muharram teh loba kejadian anu araheng. Mediana Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad diturunkeun ku Gusti Allah, dilahirkeun ku Gusti Allah. Teu kabagean dalam bulan Muharram. Kabagean teh 12 Rabiul Awal atarapi mulut.
Ya naon atuh make kurang diperingati aya naon hijrah Kangjeng Rasul di Mekah ka Madinah teteh 10 bulan Muharram. Bisi cek kurang cang saya lah ayeuna loba insinyur loba nu jaragong ngitung keuna teh tah tahun harita karena 10 Muharram urang cek we nyobaan wau jeung Abah Utub tanyakeun ka Abah Google lacak tanyakeun ku urang sejarah ieu keuna teu tah cenah eta teh hijrahna Kangjeng Rasul di kota Mekah ka Madinah 10 bulan Muharram. Nah Kangjeng Rasul make hijrah di Mekah ka Madinah sabab baheula Kangjeng Rasul cicing di kota Mekah rek kembang teh. Kangjeng Rasul teh dicaci dimaki lain disenangkeun di kota Mekah teh dilalede ku kafir-kafir Quraisy. Wah Abu Jahal mah teu hitut ge hareupeun atuh. Si maru kumaha pada ngolok-ngolok pada ngaledek wah itu ieu. Tah tidinya Kangjeng Rasul naon hijrah di Mekah wah cik Kangjeng Rasul atas instruksi naon atas instruksi Allah Subhanahu wa taala bahwa Kangjeng Rasul kudu hijrah di Mekah ka Madinah. Gara-garana dikepung usaha ku preman-preman kafir Quraisy. Kangjeng Rasul teh keur sare sumbing malaikat Jibril Muhammad wayahna anjeun ayeuna kudu hijrah di Mekah ka Madinah. Ari kitu aya naon tinggal itu. Di luar kafir-kafir Quraisy jeung ayeuna naon pemuda-pemuda kafir Quraisy erek ngabunuh anjeun. Dikepung ka imah. Kumaha cenah kuring lumpat pan imah geus dikepung jeung Kangjeng Rasul. Pada eta naon Allah Maha Kawasa atuh. Kumaha cek Kangjeng Rasul sok bacakeun surah Yasin tiupkeun kana lebu. Ari bumina Kangjeng Rasul baheulana lain beda jeung imah urang. Ari imah urang mapan ku marmer, ku keramik, goreng-gorengna oge. Atawa ku papan, ku talupuh, bumi Kangjeng Rasul mah lain ku debu baheulana. Pinuh tengah imah teh. Ku taneuh garing, ngupuk. Zaman mun kitu zaman ayeuna cenah wah geus kabayang we. Baheula ge ningalan ararateul ya diuk teh. Nah Kangjeng Rasul teh baheula kitu. Kangjeng Rasul nyanak eta debu. Teras ku Kangjeng Rasul dikumahakeun cenah naros ka malaikat Jibril. Jibril ka dikumahakeun ieu. Bacaan ku anjeun surah Yasin tingawitan ayat pertama dugi kana ayat nu kasalapan. Ta eta teh cenah surat Yasin anu anaon ayat pertama tepi ka ayat 8 teh cenah teh pergi margi ngahaeskeun batur. Tadi aoskeun ku Kangjeng Rasul surah Yasin dina ayat pertama dugi ka ayat ka-8. Sabada diaoskeun eta surah Yasin eta teras diaurkeun ka jihad jalma-jalma anu erek naon ngabunuh teh Kangjeng Rasul. Akhirna kumaha dadak sakala eta jalma preman-preman kafir Quraisy harees. Jadi harees secara langap we. Jadi poho we erek ngepung teh. Kita kabayangnya anu keur nangtung meureun nangtung heesna ge nangtung heesna oge. Anu keur cingogo ngadadak harita keneh kana ditu. Tah tidinya Kangjeng Rasul keluar di bumi. Anu disimpen di bumina Sayyidina Ali. Adena Sayyidina Ali tah. Wawanen Sayyidina Ali buat bangsa kitu. Saur Kangjeng Rasul teh Ali kuring dikepung. Cek malaikat Jibril kuring teh dikepung. Wayahna maneh kudu ngagantian kuring. Nah ieu pangsarean kuring, sarean ku maneh, ieu sorban kuring harudungkeun ku maneh. Ya dipikir gitu mah, ya dipikir gitu, ya dijieun opan eta Sayyidina Ali. Kumaha saur Sayyidina Ali sugan aya bahasa Sayyidina Ali mah mangga abdi siap. Diboboan tah. Itu bahasa Sayyidina Ali mah ka nabi. Heula teh beak karep.
tak Sayyidina Ali mah sahabat termuda di geng naon di golongan sahabat paling muda Sayyidina Ali. Ke pemuda-pemuda anu garetog ibadah dipimpinna ku Sayyidina Ali. Gak boleh we Sayyidina Ali didinya. Hari pas teh Kangjeng Rasul geus boblos. Yuk, keluar di bumi kafir-kafir Quraisy nyerang eta bumi. Ngasong-ngasong naon rek ngahantem rek ngadek Sayyidina Ali anu dituban ku sorban Kangjeng Rasul. Pas kuniang teh Sayyidina Ali budak rajeleng dah. Aing mah Ali lain Kangjeng Nabi Muhammad. Ari ngaranna Ali di zaman harita sohorna luar biasa. Naon mah kitu sabab garang ngekekeun Sayyidina Ali mah. Arang ngekekeun ka kafir-kafir. Harita lamun jigana lamun ka Kangjeng Rasul diizinan ku Kangjeng Rasul dibabad poe ku Sayyidina Ali mah. Anu sabab Kangjeng Rasul teu ngijinan keun wae Ali ngeureuyang we ka urang hantem teu mantep. Pas begitu eta teh rajeleng ngalompat sieuneuun. Eta ge sarieuneuun. Ku Sayyidina Ali. Terjadi naon di kota Mekah ka Madinah teteh 10 bulan Muharram. Jadi intina jelema memperingati kana Asyura teteh memperingati hijrahna Kangjeng Rasul di kota Mekah ka Madinah. Naon ari hijrah? Hijrah teh mun basa urang mah pindah. Sabada Kangjeng Rasul hijrah di kota Mekah ka kota Madinah, pertama Kangjeng Rasul nguasai kota Madinah. Sabada kota Madinah ku Kangjeng Rasul jidah dikuasai. Geus jidah dikuasai kabeh kota-kota anu di Mekah dikuasai ku Kangjeng Rasul. Termasuk Kangjeng Rasul Mekah ge dikuasai. Bayangkeun muncul teh sabada hijrah. Ieu teh naon tibar pikeun urang. Lamun hirup di hiji kampung meletet wae kamajuan. Lamun urang di hiji kampung hirup teh enek kenangan gitu jeung kitu we. Anger kamajuanana hijrah buru-buru. Di mana? Di lembur eta. Kamana nu kira-kira bakal urang pisukseun. Nabi hijrah sabab jelema tanpa hijrah moal sukses ya adugan ge. Moal sukses. Kiai suksesna jadi kiai ku sabab hijrah. Coba moal jadi kiai ari cicing wae mah di imahna. Pangondo mah we hayo. Batur masing alaprak malah santren main nama cicing rek jadi kiai mah. Moal tah hijrah. Jadi urang teh pindah. Tuh hijrah dan Nabi ge geuninganan suksesna di kota Mekah sabada hijrah ka Madinah. Seueur sejarah-sejarah ulama anu hijrah heula kakarek ngemasur. Tingali ku urang tingali gerak ku urang seueur sejarah ulama lain asli urang dinya ngaranna teh. Naon? Hari hijrah heula Cianjur sohor kusabab aya Mama Satipi gentur. Ari Mama Satipi gentur teh dalin asli ulang gentur atuh. Jadi hiji sejarah Mama Satipi teh asal mulana ti Garut. Di Limbangan saurna. Sabab abdi ge pernah jarah cenah ieu teh eyangna Mama gentur. Itu aya di Kampung Paledang ngaranna, Kampung Paledang. Aya di dinya makom cenah eta teh eyangna Mama Satipi gentur. Berarti lain urang Cianjur Mama gentur, tapi sohor. Hijrah teh asalna tina hijrah. Sohorna Cianjur Selatan kusabab aya pasantren Teluk Agung. Sohor ka mana-mana Teluk Agung. Tong gagabah teh. Alumni nak boro-boro di negara Indonesia, di Malaysia ge loba alumni Teluk Agung teh. Jadi nyampe ka luar negeri. Abuya Teluk Agung sanes asli urang Teluk Agung. Angger hijrah mata pantes geuninganan syaratna. Dina syarat namun urang hayang boga anak jadi kiai gini. Saur
naon sejar nuji dina muta'alim lamun urang syarat hayang anak incu jadi kiai syarat nu kahiji teh sing naon sing ngahargaan sing ngahormat ka kiai nu mumbara jadi lain asli urang deui nya nah make gitu si horeng geuninganan aya sejarah hijrah teh aya hijrah sabada hijrah Kangjeng Rasul rame jadi nu diperingati ayeuna hijrah saha hijrah Kangjeng Nabi intina urang ge pangih jeung asura hijrah atuh hijrah tina naon tina kedua jadi getol urang teh tina teu bener jadi bener tina tara ngaminggu jadi daek ngaminggu hijrah teh asura tuh hijrah tina goreng kana alus hijrah tak bulan ayeuna bulan hijrah tina kedua jadi getol tina teu bener jadi bener ieu teh hijrah nurutan saha nurutan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da Kangjeng Rasul hijrah na teh dina Asyura atawa 10 bulan Muharram dina 10 bulan Muharram urang kudu ngaramekeun urang kudu memperingati kumaha cara ngaramekeunana ngaramekeunna mah bermacam-macam aya anu ngapangaosan aya aya anu melalui sedekah ka yatim ka fakir ka miskin ka jompo sedekah nah make kitu sabab jeung Kangjeng Rasul ketika Asyura jelema ngabungahkeun batur mangka sataun ka hareup moal tangih jeung kabingung jelema dibere duit bunga bunga ngabungahkeun sapoe dina poean Asyura mangka sataun ka hareup eta jelema dibungahkeun ku Allah tadi teh kuduna bangga ya boleh tahun ke lah surong kayak balikan doi bungahkeun ku urang anak yatim jompo tuh rana kolot nu ngolak homo kekurang becek kurang hei maneh teu boga indung bapak geus sapoe ayeuna sia sok jajan tanggung jawab sia ku aing oh hayang naon sia jokotan yang liwat 5.000 sia. Oh, jokotan teh urang ditanggung ku urang bunga ka budak teh. Mangka sataun ka hareup urang moal pangih jeung kabingung ngabungahkeun eta. Atawa sedekah urang anak yatim dina poean Asyura tuluy ku urang diusap si rambutna sabada diusap si rambutna urang dibere duit teh mangka jaga di poe kiamah eta sakabeh lembaran buku nu dicabak ku urang teh bakal jadi tutulung jaga. Poe tadi otak batur mah geuning di Jawa mah sok ngabubur koneng, bubur burung, bubur bodas, disebut bubur Asyura. Di Jawa mah sok pada tinggal ikun di daerah Cirebon, mangin jeung Asyura pasti we ngadang bubur isukna. Ame bubur, wow, bubur kunyit, aya bubur lagoy, aya bubur kacang hejo, di sagala di bubur bah disebutna teh bubur suro. Asyura bageakeun ku urang. Aya deui mun urang teu mampu ngalaksanakeun sedekah, teu urang teu mampu ku puasa tuh. Tuh, alhamdulillah tadi barudak puasa. Buat parwasa Asyura sabada poe puasana lah hari alusna mah alusna naon 28 poe alusna mah 28 poe ya eta cenah teu mampu aing atuh 15 poe eta 15 poe ge teu mampu saminggu atuh saminggu ge teu mampu 2 poe atuh poe naon? Poe salapan jeung poe 10. Berat poe kamari jeung poe tadi.
teu mampu nyata cenah sapoe naon 2 poe mah sapoe atuh poe tadina nyata cenah teu mampu poe tadina sodaqoh naon sodaqohna naon we teh kudu duit sodaqoh mah pangih jeung rana ajak seuri sodaqoh eta ge ajak seuri ku urang naon make kitu sebab tukang jeung Rasul apaan bila mana urang sodaqoh ku harta ku tangaga atuh ya ku tangaga ge cenah teh eta ku pikiran atuh ya tapi pikiran ge cenah kuring teu mampu ku senyum we atuh senyum ge sodaqoh nah cek urang teh sodaqoh make dijieun ibadah supaya tujuanna mah supaya urang teh naon rukun Islam supaya pas tujuanna mah teh seperti ieu geuningan dina poe Jumaah jelema jarah ka Makkah inung jeung bapa lamun eueuh meureun ka makamna lamun ayeuna aya keneh ka imahna indung jeung bapa poe Jumaah ngabring urang teh anak inju diabringkeun jarah asa ka indung bapa mangkat teh dibere ganjaran sarua jeung munggah haji jeung umroh ngarah naon tujuanna mah nyaeta supaya rukun Islam jejeg rukun Islam teh beureum 5 nya tuh 1 syahadat 2 sholat, 2 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji. Munggah haji lapan urang mah encan. Berarti urang mah 4. Jadi syahadat, 2 sholat, 2 zakat, 4 puasa, dan munggah haji mah encan. Teu cenah puasa ge henteu, berarti diu. Ngilu berarti 1 syahadat, 2 sholat, 2 zakat, zakat aja tara da ieu tukang kuli 2 meureun. Hiji syahadat, 2 sholat, ya sholat lagi peleduk hiji, menurut saya sama syahadat unggul, ya cenah syahadat ge baheula keur kawin kosong meureun, teu bisa kitu, naon make kitu, dijieun ibadahna sarua. Model mana? Model tadi teu bisa ngurangan kitu. Cenah aing mah pancan munggah haji, angel we rukun Islam 5, naon make kitu? Pan di antarana eta, jadi obong teu pernah munggah haji tapi ganjaran munggah haji naon boga naon di eusiana teh ku jarah ka indung bapa dina poe Jumaah tuh urang teh jarang we ganjaran teh sarua jeung munggah haji jeung umroh jeung ka Mekah boga itu digan teu boga duit mangos we eta maneh teh babah tah cicing dikobong teh isuk balik Jumaah gede gatong maneh teh jarah bari nyatu baca teh bapak hampura ieu abdi dimulai abdi lahir di kasagede kieu dan pernah nyenangkeun ka indung ka mama jeung ka bapa jalaran sakitu hampura jeung doakeun dikuring teh kuring teh kahareupna mesti aya dina kamajuan si lulus sing banglus cita-cita sing dihasilkeun awak sing ngaleutikan entah juana tah diganyar teh ku Allah basarua jeung munggah haji jeung umroh cuma kumaha teh ganjaran teh sarua munggah haji jeung umroh tapi kageuning aya di antarana jelema usaha teh teu aya nu ngalahkeun zaman harita usaha tajir luar biasa ditanya tah ku babaturanna maneh teh cenah mun jarah-jarah ka mana lamun guguru ka mana usaha maneh ku alus-alus teuing kumaha jawabanana aing mah tara jarah ka mana-mana kecuali jarah ka indung jeung ka bapa itu cenah tingali we ku urang pidauh lama lamun hayang sukses urusan dunia sing alus ka indung jeung ka bapa lamun hayang sukses urusan ilmu sing alus kanu jadi guru sing goreng heueuh mun urang hayang lancar urusan dunia patong kudu ka itu ka dieu moh hayu eta tanya aing ngampun jelema rupa-rupa waduh pun didatang heueuh eta tanya indung bapa ngeuneukkeun usaha ge bakal lancar moh hayu we meuli itu ieu meuli apel jin cenah dan sarua jeung kulubung bedug mah rupa-rupa lah tong ka itu ka dieu ngeunahkeun indung bapa tuluy ku urang penta doana engke urusan usaha urang bakal disukseskeun ku Allah dibarokahkeun ku Gusti Allah lamun urusan ilmu teu kurang ilmu teu kembang-kembang guru eta mah urusanna teh jeung guru
urang kagur sing ngeunahkeun bakal sukses. Naonana? Dina bidang keilmuanana. Tak eueuh deui inung bapa we ku urang. Ngarah naon? Geuninganan. Tapi kadip ganyar ku Allah sarua jeung munggah haji jeung umroh ngan kacek jarahna jelema teh nu sok salah. Itu dina tata cara jarahna. Lamun lebaran ngabringna ka itu teh ka inung bapa teh da sabenerna diilik-ilik eta sasalaman teh make adab si tong hewan ka kolot. Antun ka ti Jakarta balik pangih jeung kolot, pangih jeung inung jeung bapa jeung mitoa eta sasalaman ka jeung CS. Kagor bah euy. Kolot kagor jeung bah euy. Bari dikitu-kitu deui. Aduh nyamplangkeun. Kita kami tohas jeung kasiri jeung CS. Bari dingkong kok lain atuh rek ngeunahkeun kumaha. Da paribahasa kolot mah lain naon lain butuh ku jangjang jeung jingjingna, tapi naon ngeunahkeun kana hatena nya. Kolot mah datang-datang teh bari parom anu alus ka kolot teh kadeprak bari jeung sujudna. Ada lain sujud ka pangeran. Maksudna ngahormat sing alus yung pandanganana bari urang teh ngucapkeun hapunten Bapak abdi sabeurang abdi hirup ka alam dunia tan pernah ngeunahkeun kanu jadiin mamah jeung bapa jalan sakitu hapunten urang ketara ya pura ya pura baca lah kira yo lu tuh bisa mulai udun cenah ayeuna mah lebaran teh lah kitu tah tanana urang teh tata cara etanan we teh. Si alus urang naon mun boga minantu sasalaman ka urang gitu pocot. Ripuhkeun gitu minantu teh. Eta teh rada susah sabenerna mah. Dadak teh nyahoeun adab jelema teh. Teu nyaho eta teh guru, teu nyaho eta teh bapa, teu nyaho eta teh mitoa, eta sasalaman ka wah jeung CS. Abdi mah hate mah sok muridin atuh ningalina oge. Kami toha sasalaman tiap antol mas jeung naon sing alus teh hargaaneun ameh naon ameh barokah hirup urang rumah tangga bakal aya katengtremen bakal aya dina kaalusan lamun naon lamun urang alus kanu jadi kolot da geuning bahagiana di dunia teh tergantung urang kanu jadi indung jeung bapak urang tak ayeuna bulan hijrah asal urang sok goreng kalau jadi indung bapak ayeuna mah hadean naon mah kitu hijrah ieu bulan hijrah dibere ganjaran ku Allah jarah poe Jumaah teh tabaturkeun nu sukses usahana teh kitu unggal poe Jumaah jarah cenah kanu jadi indung jeung bapak bahkan manehna mah tara pernah tiba bubar ti masjid tara pernah ceuk manehna nincak imahna samemeh nincak tara naon gimana jadi kolot? Namun ayam masih kena bahagia. Tan pernah nincak. Jadi memeh ka imah teh sok ka indung bapada heula. Meureun deukeut mata kitu oge. Oh, ari urang mah jauh kumaha. An ayeuna mah pan geus zaman modern ayeuna mah naon atuh lah telepone ku urang teh saminggu sakali mah indung bapak teh. Duh mun jauh teh mah hampura da kolot mah ku kitu ge geuning buktina bunga. Eta ganjaran ku Allah dipasihan supaya naon? Supaya urang tetep rukun Islamna 5. Sok sanajan urang teu munggah haji, tapi ganjaran bakal boga. Tina naon? Tina jarah unggal poe Jumaah kasaha kana jadi indung jeung bapak wah boga ganjaran dek menjarah ka indung jeung bapak poe Jumaah jarah isu atau urang alus manya poe Jumaah samemeh ka kolot teh belecet teh cenah ka indung jeung ka bapak heula samemeh ka imah urang eta kembali deui jadi hijrah Kangjeng Rasul di kota Mekah ka kota Madinah Munawwarah dina 10 bulan Muharram. Seueur dina 10 bulan Muharram sejarah-sejarah nu tertera, sejarah-sejarah nu tercatat lain unggul hijrah Kangjeng Rasul. Bahkan cek Kangjeng Rasul bandungan tapi ke akhir zaman ge
dina 10 Muharram mah bakal aya we kejadian-kejadian nu gede nu leutik. 10 Muharram cenah. Geura tingali ke urang, lamun urang sok ningali berita, poe tadi aya kejadian naon di negara urang. Tanda naon di negara urang? Aya eta teh bulan Muharram mah, ngan urang mah teu apal, teu pati penting nu kitu mah. Pentingna ge urang mah sinetron we. Amun ke berita ngadadak naon sinyalna teh goreng di paehan TV-na. Tapi lamun sieur sinetron, goreng sinyalna ngadadak dieuneup-euneup. Itu padi penting. Loba dina bulan Muharram teh kejadian-kejadian jeung saterusna dina Muharram teh bakal aya we. 10 Muharram kejadian anu, 10 Muharram kejadian anu, 10 Muharram kejadian anu. Naon make kitu? Sejarah di baheula ge kitu. Matak bulan Muharram teh tong dilalaworakeun ku urang. Loba-loba pisan sejarah jeung seueur pisan padilah ku urang kudu dirayakeun, ku urang kudu diramekeun. Jangan sakitu mudah-mudahan urang sadaya ku Allah Subhanahu wa taala dihijrahkeun tina awan kana sae tina kedul kana getol urang biasa kedul ka masjid ku Allah dihijrahkeun supaya jadi getol. Atuh urang asalna kedul ngaminggu mudah-mudahan ku Allah sing jadi getol. Atuh urang nu geus getol mesing tambih-tambih getol ka ituna ieu teh tina syariat barokah hijrahna Kangjeng Rasul di kota Mekah ka kota Madinah. Sabada Kangjeng Rasul hijrah di kota Mekah ka Madinah, akhirna tunuk tah kafir-kafir Quraisy. Kangjeng Rasul lain unggul di 2 kota Mekah jeung Madinah, termasuk negara-negara nu sajana kakuasai ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta teh